Hayu we ledek aing terus. Lain wik, kurang sebarat tahun sih teka panggil. Didinya menit ingin ke lembu sorangan. Betah lain sing ditasi. Lain gitu wik, betah aing ge di ditu. Kemarin itu dari nung aing nah maturan yang aing. Din aing balik pulang kamari wik. Kemarin dari itu aing musibah. Musibah naon pik? Yang aing hiji teh paeh wik. Ai, pai. Jika kahayam wae satya ngomong. Nyinglar dunia tuh. Maot lah pokoknya mah. Mautku naon? Gering lain. Tira wik. Mau tambah gara-gara ngadukeun cupang teh. Kira aku kan ngadukeun cupang maut. Pangadukeun cupang na gawir wik. Mah nanti ku sewat jadi we ragrag. Sia malah seserian, bukan cerita duka. Lagian yang siapa ya wae ngadukeun cupang nagawin. Sia mana naon eta? Paket ieu aing enak gawe di agen PT Ramidang sementara. Aing jadi bagian ngirim-ngirim. Siapa tuh ya alamat ieu? Bapak Somasan Jaya, Kampung Gadog Tengah, RT 2 RW 4, Desa Sukajadi, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Daging sekali dadaan garlap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Daud. Terasa sarida ulin ka dieu di. Bisnisnya setik. Kunanta sarungan gitu, muriang lain. Ada gaya ngobok bisnis naon sih? Sasarungan tuh. Cuaca ada we keur teu puguh. Kadang tiris, kadang hareutang. Ya kieu nya mang. Cawa anu di sawah, anu di turuy, di cuacan. Du tilu turuy du mana? Du lebak apa du pasir? Eta nu lebaknya aya 2 turuy, nu luhur 1 turuy tah. Belah pojok tah, pojok. Oh, eta. Heeh. Oh, du eta. Heeh. Jadi kieu, bos du eta mah. Lamun anu pojok, du 2 turuy. Apa lagi sekarolot, beujeuna di ala eta mah. Masih garek di ala du eta mah du pojok tah, du 2 turuy. Nu luhur. Luhur mah moal lain urang. Lain mah eta mamang di dinya teh. Lain, eta mah du 2 turuy ala. Oh, nu 2 turuy teh baraha eta teh? Eta mah baraha we tuh. Eta mah arek dijual ge mahal teuing. Kajeun, murah teuing ulah eta mah. Kumaha eta mun 17.5 tah mun dibawan ka pasar. 17.5. Heeh. Atuh ulah 17.5 teuing bos atuh ih aing mah harga teh lalawora sia mah teu apal keur melakna nya eta. 7 bulan 40 hari aing eta melakna sia. Tapi ke benteng ayeuna. Mejeuna di ala itu bagus eta mah cauna ge. Hade eta baradag. Ulah 17.5 teh atuh sia teh. Taikeun desa eutik. Ya mah geus terang we nya ti pasar mah geus sese eta mah. Saya kumaha atuh ulah 17.5 teh ah. Enggeus sayangna baraha di dinya. Geus kieu we mah lah. Bubuhan urang tetanggaan urang. Didinya deket lah jeung urang maksudna teh gitu. Eta cau ala ge sore. Ngan tomat ulah 17.5 teuing. 17.8 lah.
Tamun 17.8 diala sok bawa baik ke pasar. Eta mah cauna cau bagus eta mah. Nah, ai kitu merentah. Oh, Kuku. 17.8 ya orang teu goyang deui lah. Mun geus kitu mah orang kurang alah heula bawa ke pasar. Heeh, ala we ala. Nah, pokoknya 17.8 ya. Heeh, ala we ala. Heeh. Heeh. Baik ya. Heeh. Oke, orang ke pasar heula lah. Oh, oke, kan dia we balik ke pasarnya. Heeh. Kang. Kang. Kang ih, nyihir wae. Naon? Kang, Kang. Wih, deui ka Bandung yuk. Neng mah teu betah di dieu. Hari neng hari ngomong paduh wae. Ingat bahasa harita. Bahasa neng aya di Bandung akang di dieu. Pacik akang naon? Lamun arek ngawarokeun jadi salaki tuturkeun salaki. Nah, ini jadi hayang wi. Tapi neng mah teu betah, Kang. Hayang balik. Akang mah moal ingkah, akang moal ninggalin si emak. Tuh tingali ku neng ayeuna si emak geus kolot. Lamun akang cicing di Bandung jeung neng saha nu urusan sawah di dieu. Nang sawah we nu diuruskeun teh, Kang. Coba lamun di Bandung mah akang moal kudu ka mana-mana. Hayang naon ge babari. Heuh, neng. Babari nama emang nanti segala babari lamun di Bandung. Prinsip akang mah teu gitu, neng. Era akang teh lamun tergantung ka keluarga neng di ditu. Memang keluarga neng teh keluarga beunghar, hayang nanaon ge sagala diturut. Tapi akang mah teu bisa kitu, neng. Sagala-gala dibere ku kolot neng. Era, neng, di mana harga diri akang sebagai laki neng? Akang mah dibere geunah embung. Ya, neng. Akang mah moal ingkah, moal idit di dieu. Moal naik akang mah. Moal naik. Lamun erek weuih-weuih ka ditu ka Bandung sorangan. Akang mah keukeun di dieu. Panghara rumah tangga ya. Letaknya rumah tangga Mang Abel. Ada kabar terbaru. Ada kabar apa, Mel? Ada kabar terbaru. Ada prahara, Des. Prahara. Tarahara apa, Mel? Tarahara. Prahara rumah tangga. Hah? Rumah tangganya Mang Abel. Kayaknya rumah tangga Mang Abel gak lama lagi deh. Pus, kalau ngomong jangan sembarangan, Mel. Ih, kamu agak tahuan. Tadi aku lihat sendiri loh. Tadi kayaknya lagi berantem deh. Soalnya istrinya gak betahan tinggal di sini. Ih, kamu mah jangan suka ngegosipin rumah tangga orang. Kamu gak dikasih tahu malah gitu. Sekilas tentang dirimu yang lama ku nanti, memikat hatiku. Juga si cinta ya. Betul kan Jika yang nuturkan nih. Tapi eueuh. bau kenyawan amat ya. Di kembang langit tuh. Kemana isi cinta? Uning ya. Oi. Pantesan tata dia nu aneh, mana nuturkeun urang lain? Itu lah. Ngaku mana kita tadi nuturkeun urang pan?
Udah, orang ngaku. Kayak naon maneh nutur orang tiwetan kene. Orang, aku minta maaf nu kamari ka nabarak mana? Oh, masalah eta, tina naon atuh? Mana? Cedera ada kamari. Henteu sih tina naon suku doang nyeri saeutik. Itu syukur itu nanaon mah. Yang geus satu awas urang rek lewat. Hei. Orang kan kenalan ya. Kenalan heula tuh. Anggai Fernandes. Anggun. Nya urang rek balik kula nuturkeun urang deui. Duh ya, lengan Walikumah sampai gumaya. Ngaran Anggun. Sesuai jeung parasna ya. Anggun. Gai. 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 Oi. Wik sia. Ngomong wae tuh sia. Kunaon di sia? Tenan naon wik? Lain tenan naon ya? Tadi aing ningali sia cungar cengir wae tadi tuh kene. Tenan naon wik biasa wae sih. Cungar cengir weh. Soranganan. Eling sia. Kunaon di? Bobo sia kasih buat bagi sawah jigana ya. Tenan naon wik? Tenan naon anu teu beres itu sia aing karena curiga. Wik. Siapa pernah tuh? Asep kawewe. Sia boga ka awe nu mana di? Saha ngaranna? Bijak aing. Berarti sia jago karena percintaan mah. Oh, jelas. Ari kudu disebutkeun mah ye, statistik percintaan aing 7 kali ditolak, 2 kali diterima. Tapi kapaksa. Kieu ge aing geus hatam tentang percintaan, guys. Ti wetan, ti kulon, anu kumaha gawe, aing geus pernah di cintaan, guys. Kayak sia mau ada konsultasi tentang percintaan mah ka aing we, guys. Sia hayang awe pas kumaha, guys. Ngomong we ka aing.
Kalem aya solusina. Kayak ku aing dibere solusina tentang percintaan, guys. Ulah kemana-mana, ulah kanu jauh. Ka aing we, guys. Hatur nuhun nu parantos ningali G2LB tong hilap, like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.